eta kotok bebek sapi kebo sirikeun ka urang kiai nyanyahoanan bae lain nyanyahoan kula mah nyaho sabab suatu ketika aya cuitan kotok di Instagram sabab kotok kuarimah mak geus asup medsos boga alamat email www.kongkorongok.com cik eta kotok dina ciutana dina cuitana ye nyarita kieu ieu aing paling hewa ka makhluk Allah nu ngaranna jelema ye cik saha eta he cik kiai kitu dia ngaduduh kotok ka aing rosa-rosa teuing ampun eta urang dia kiai bae diduduh kotok komo teuing salakina diduduh beru kula ngantakeun kitu ngajawabna cik kiai ngantakeun eta mah kula nu ngomong meuni molotot ka kula cik kotok cenah non engka deuleu kotok kitu nya ampun deing masa kieu kasepna make sorban hejo cik kotok aing paling hewa ka makhluk Allah nu ngaranna jelem cik saha cik kula ngantakeun kotok kok kitulah calakan kudu dibejaan mah nyadara rusun pamajikan apa bari leutiping ngadaharan seblak bae nu kieu mah seblak bae seblak makin lada makin resep doangna beuteung nu ripuh barang datang sang 12 jadi beuteung pamajikan nu leutipi neuk ngising di imah eueuh wese kudu kaluar sieun kudu make bantuan salaki diantar dihudangkeun salaki nu geus saes ka meletet salaki aya naon dia mata aing cek salaki mata dia tuh dibalas awas ulah gegabah mom ngeunaan dia mata aing dia mata dia kak tulungan kami hayang ngising jubur aing jubur dia nu hayang ngising lagi jubur aing tuh nah kumaha teh eta si tadi ngalatan laju na cek pamajikana aing ngising keluar sieun anjing teu ngising aing kawalahan laju nama pamajikan ngising dina lawang kamar buru kusut datang ka jam 3 peuting salakina hudang neuk tahajud nincak tai cik salakina tai saya nyiriwik nu kieu mah neuk naon ku maneh tai kami tai ku maneh umat nabi alabatan bungaok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salamna kenceng didoakeun sing loba duitna. Nu teu ngajawab didoakeun sing loba kireditanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillahi alhamdulillah. Wa billahi wa bihaqqillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Al-Imamil Kamili fid dunya waddin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirina ummahatil mu'minin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala sa'ir anil mar ila tasa wa sal'an qarinihi fa inal qarina bil muqarrani yaqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fatarda ma'radi. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wa li hadhil jamaah ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal. Para syuyukhun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, bil khusus sepuh urang sadayana Abah Haji Jahran, oge kesepuhan setempat Abah Haji Ahmad, tokoh masyarakat setempat Abah Haji Sihabuddin, oge ketua panitia pelaksana Bapak Sadam beserta seluruh anggota panitia anu kusim kuring dipihormat hampura nu sajen teu kasebut jaya setoran ngaranna ngan sakieu. Lain ku teu hayang nyebut jang ngaranna teu apal. Sanes teu takdim hapunten, urang doakeun mudah-mudahan ieu para kesepuhan urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswana anu barokah amin, sing jembar dina rizkina, ditebihkeun tina sagala pancabahyana, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina, nutami ditambah keikhlasan kariduan dina hatena supaya selalu ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia urang hayang baha, di dunia urang hayang baha, di akhirat komo hayang leuwih baha. Di dunia ge urang hayang hirup senang, di akhirat komo hayang leuwih senang. Bahkan kayang urang mah di sini senang, di mana-mana hatiko insyaallah upama urang iktida bil ulama cita-cita baris terlaksana amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili anu kusim kuring dipihormat, oge bil khusus Bapak Ketua RT setempat Bapak RT Mahmun anu salaresna isim kuring alhamdulillah tiasa terang sabab ieu putra nama Kang Reki ya tugas konco eta sabab anjeunna mah alabatan kiai boga jadwal doang penceramah unggal peuting ngeleuyeur
Nuku sim kuring dipihormat urang doakeun ieu Bapak Ketua RT sing dipaparin taufik beserta hidayah, sing dipapasian kaikhlasan karidoan, mudah-mudahan tiasa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin toto tentrem kortora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, aki-akina, nini-ninina, parawan, rangda, garis dengdek second, anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana sing kenging syafaati Rasulullah, amin. Oke bil khusus ka warga masyarakat Kampung Barengkok Hilir, anu dina wengi ayeuna mieling dilahirkeun junjunan alam yang sudah bisa dipastikan berkorban moral, berkorban material, anu teu gablek ge gagablegan nu peureum ge bebentaanan. Urang doakeun mudah-mudahan anu rupi parantos dikorbankeun sing ngajadikeun sababiah urang dia khususna umumna nu hadir urang sadaya sing kenging ridha Allah, kenging syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah nu kalingtang bungahna sim kuring tiasa hadir silaturahmi di tempat teh adalah kumargi sim kuring bisa bertemu dengan muka-muka anu butuh. Ieu urang mah kabeh ge Bu mun cik basa lemesna mah beungeut-beungeut butuh. Butuh kana naon? Butuh kana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Sabab lamun ngandalkeun urang hayang asup surga mah hayang asup surga henteu, hayang jasa tah hayang bae, hayang jasa hayang asup surga. Ngeun lamun kira-kira urang ngandalkeun karcis asup surga naku amal perbuatan cado mungkuk haram dempak puyuh buntutan orei tak-takan nini aya kanjutan kumoal-moal na mak naon sababna ulah-ulah model urang anu kalakuan teh loba keneh kana salah daripada kana bener, ibadah ge keurna daek sadaekna. Salat ku salat namangeun ti mulai takbir sampai salam, mulai tanur sampai ngagebot anggeus. Allahu akbar, takbiratul ihram, mulai hate urang nganjang ka mana. Poe naon aing mulai tandur ieu nya. Ngahontal kana Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Poe Jumaah bae sugan loba nu mantuan poe Jumaah. Terus nicak kana susuratan saha kira-kira nu ditakuli ku aing jasi marfuah mah boyor. Ning nita saha ieu ruku subhana rabbiyal azim babacaan mangeun hate mah iringan si EN bae jalinger si eta mah. Terus sujud subhana rabbiyal a'la ngeun orokaya aing mamikiran nyacar galang salaki eueuh di Malaysia. Terus sampaikeun ka anggeus ngagebot anggeus salat. Kira-kira salat nu kitu menang ganjaran moal mah moal. Geus mudah-mudahan ku sababiah urang peuting ayeuna ngalaksanakeun mieling dilahirkeun junjunan alam, urang sadayana sing kenging syafaatna dina poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sim kuring yakin ieu urang dia lain ku mampuh tapi mamampuh hanan. Mak sabab memang ieulah anu ku Allah Subhanahu wa taala diharapkeun ti makhlukna mak. Nikmatna teh nasarup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ma ulah hayang sugih hirup mahnya, tapi hayang cukup. Betul. Sabab lamun urang hayang sugih, nu sugih mah sok boga gelar koret. Benar. Moal diduduh koret lamun eta jalma teu boga paleuwih, lamun eta jalma teu sugih. Nu miskin mah moal nyebut koret, nu sok disebut koret jalma sugih. Geus urang mah ulah hayang sugih tapi hayang cukup. Bahkan duit ge sim kuring mah nalika teu butuh mah teu hayang boga.
Nek HS teu kudu mamawa duit. Bener. Nek ngising teu kudu mamawa duit kecuali ngisingna di pangjarahan mayar 2.000 bener teh. Jadi urang mah hayang cukup didoakeun ku simkuring, mudah-mudahan urang dia jadi masyarakat anu berkecukupan. Amin. Sabab mak kiasna kula neuk nanya ari susu mah jumlahna aya sabaraha? Aya 2. Eueuh nu leuwih. Ngan dua-duana sugan 2,5 gitu. Ngan 2. Kenapa susu wanita jumlahnya 2? Sababu eta ngitung kacukupan, cukup ku susu 2 oge. Sabab nu nyusu anak ngan 2an, hiji anak 2 bapana. Nu sok nyusu mah anak jeung bapana. Cukup jeung nasarup, itulah harapan urang. Kajen cukup tapi teu nasarup jang naon horeng. Urang ulah sampaikan ari pangkat doang kebo, ari kedudukan doang kebo, ari ngising doang kotok. Kebo mah ngisingna kudu segede tai kebo gede, ulah kebo ngising segede tai kotok. Ulah serab kuno sugih, ulah serab kuno benghar, komo bari jeung sirik deulekeun ieu nu sugihna dermawan atawa henteu, barahan atawa henteu, sok sedekah atawa hanteu. Lamun ieu nu sugih telok sedekah sakalian sedekah hayang sarua bae jeung nu masakat. Uranan mulun 100.000 kumaha ge 100.000 berarti eta si eta kebo ngising tai kotok. Kira-kira kebo gering kebo cager? Kebo goreng. Ari kotok mamati ku ngising segede teh kebo. Naon sababna telihna ge lemet. Tapi lamun kebo ngising segede teh kotok, atupan eta lain kebo cager, kebo gering. Mak, hei, eta Kangjeng Nabi Muhammad sukses bukan cuma sebatas akhlaknya yang mulia, tapi karena backingan dan dukungan dari berbagai macam pihak. Di antara sahabat-sahabatna teh ayati unsur jawara, ayati unsur pamuda, ayati unsur orang kaya. Mantak anjeunna sukses dina bidang agama. Bahkan termasuk istri Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang miliuner, hartana loba tapi sampaikan ledis pakai ngabelaan perjuangan agama dilaksanakan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batur mama pakaya pamajikan beak ngabelaan salaki. Hei, mantak mak dengekannya ieu. Lamun salaki emak muludan ngaku urunan gede ulah didegungkeun huluna. Ngaku sabaraha maneh urunan muludan 100.000 kalah didegungkeun huluna sosoreun. Ulah gede-gede. Uduna mah 1 juta kak gitu, ulah 100.000 dukung, siling dukung. Ieu neuk muludan pan mah berenjang salaki siling bantu, betul. Cik emak teh apan bapak ari kotok jago panggedean teh sok di mana nyocornya? Jatelok aya dikurung. Cik salakina pandeul aing masuk nyocor di luhur tangkal buah di pipir imah. Moal enah jagi suk mah kudu ditewak. Tewakna kudu dipeuting jalingas cenah kitu. Atuh kumaha tipeuting mah? Jak kudu disorot. Teuing ka kanu naek abi nu nyorot. Nah, apana teh geus kerja sama, saling dukung. Salakina naik kalur tangkal buah, pamajikanna nyorot ti handap. Sorot sarboah jaraga aing kege. Sorot geus disorot naik salakina kalur pelebah mana ieu kotok sorot ku dia teu kadala ku aing mah. Cik pamajikanna nyalolong eta ku maneh. Pangdeul kami mah eta kotok asup ka jero gulungan sana samping ku maneh tah. Piraku ai eta cenah hulu lagi ngeluk bae. Nya ceureuh eta dia cenah eta mah lain hulu kotok dia. Eta siling dukung dina bidang kabagusan. Geus mudah-mudahan urang dieu sadayana sing dijadikeun hamba Allah anu bercukupan tur hartana milikna sing nasarup di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wahdakumullah. Nu hadenya nu di sisi jalan bisi kagiles mobil rada sisi bae
Bo, nu mantak urang muludan judul nama adalah syukur ka Allah, syukur ka Rasulullah. Sabab ieu urang makhluk Allah anu paling mulia, ngaranna manusia. Terus terang pada urang naba ya mau loba omong kanu sejen nya. Pada urang naba ka jorting batur mau dibejaan. Pada urang naba eta kotok, sapi, kebo, careuh, lasun sirikeun ka urang. Karak nyaon. Oh, cenah karak nyaon. Dusun. Katinggalan informasi. Oi. Eta kotok, bebek, sapi, kebo sirikeun ka urang. Beuh kiai nyanyahoanan bae. Lain nyanyahoan kula mah nyaho. Sabab suatu ketika ayat cuitan kotok di Instagram. Sabab kotok warimah mak geus asup medsos. Boga alamat email www.kongkorongok.com. Cik eta kotok dina ciutana dina cuitana ye nyarita kieu ieu. Aing paling hewa ka makhluk Allah nu ngaranna jelema. Ye, cik saha eta? Cik kiai gitu dia ngaduduh kotok kang aing. Rosa-rosa teuing ampun eta urang dia. Kiai bae diduduh kotok komo teuing salakina duduh beru. Kula ngantakeun kitu ngajawabna cik kiai ngantakeun eta mah kula nu ngomong meuni molotot ka kula cik kotok cenah. Non aing kadeuleu kotok kitu nya. Ampun deung masa kieu kasepna make sorban hejo. Cik kotok aing paling hewa ka makhluk Allah nu ngaranna jelem cik saha? Cik kula ngantakeun kotok. Kok kitu lah calakan kudu dibejaan mah nyadara rusun. Mak ditema ku kotok nu sejen. Eta kotok nu sejen ngabales kieu laju kunaon dia hewa ka jelema. Cik nu ngomong pertama kotok tah. Dia dasar kotok teu mikir. Bayangkeun ku dia eta mun maranehna hajat mun salametan omok muludan eta urang panu jadi korban mah. Bener teh mak masok nyabutan bulu kotok munuk muludan telok nyabutan bulu keleknya kecuali meureun teu boga kotokna nyabutan bulu-bulu kelek lajuna mah. Eta cik kotok lamun manehna neuk gawe eta urang nu seep mah endog urang ledis daging urang seep tulang taleng di sayur sop termasuk bulu urang dicabut pake ngagere liang ceulina paneta ngagere liang ceuli ku bulu kotok mirasa salaki ngageruan kitu kadenge ku tetehnya ku sabab kaenakan ngagere liang ceuli. Cik kotok nu sejen atuh kumaha ja eta mah geus takdir urang didamel ku Allah pikeun kanikmatan manusia jadi urang maloba jasa nikmatna mantap kudu loba syukurna nu loba nikmat eta kudu loba syukuran matak lamun sugih koret pi omongeun sabab nikmatna loba. Cik kotok teh geus pendukung kanikmatan jelema orang mah cik kotok nu ngomong peramat ya atuh aing nyaho ka dinya nama laju kunaon dia hewa aing nyaho mah ngeun ulah licik hayang aing mah cik kotok licik kumaha urang mah beak daging endog jeung tulang talengna ge tapi giliran urang nyongcong poe parena heuh karek sacongcongan aing geus dipalengpeng cenah teh ku sia tah ieu beungeut tukang maledog kotok suku aing meuni sengkleh hamanya padahal pare urang kotok urang komo lamun kotok tatangan urang ge hewa beak ka kotok-kotok kenapa cik kotok apa salah gue dia nu hewa kadunungan aing nu dikegenyek kotok urang padahal mah pare urang keur digolerkeun abae ge dikepar eta kotok mati ku heueuh beak sakarung telih kotok sabaraha gedena eta cenah kusok dikoreh atupan kotok gunaon ku kotok dikoreh sabab kotok mah teu bisa merekat moal bisa ngebungkus
Mun bisa dibungkus mah doang jelema, dibungkus ya doang kami kue sasang dahar dibawa. Ya mah kotok paling gede kok. Hewaeun. Ditema ku sapi, mak. Ieu sapi ilu nimrung, cik sapi. Tok dia mah karak dipalengpeng. Aing nu najis sama eta ka jelema. Cuci kotok laju di ilu nyolot marah kunan kitu. Bayangkeun ku dia. Isuk sore susu aing mah dirancetan ku si eta. Kak, punten lain nyadok ieu. Eta susu Indomilk nya enak kilek dan kilek-kilek yang lain eta pandijieuna tina naon tina susu sapi dialana diperah eta ku lalaki dirancetan eta sapi mantak tah cik sapi dia marah aing laju cik kotok atuh dia ge sarua penduduk kalimatan jelema neuk naon kudu marah cik sapi teh aing ge teu marah ngeun hayang aing mah ulah ngeun bisa ngarancetan susu aing doang ge laju maksudna kumaha gampang aing dikawin mah lamar-lamar emang aing jablay cik sapi marah eta ka urang nganti dinya ieu bangsa sasatuan kumpul kabeh kumpul cik sapi jor teuing dah susu urang dirancetan daging dia seep kotok nanduk endog dia seep tulang taleng dia seep bulu dia dicabut teuing jor teuing ngan tunggu tanggal mainnya ketika umat manusia makhluk Allah nu ngaranna jelema hirup tanpa akhlak maka harkat derajat martabatna bakal lebih rendah daripada saat lamun hirup teu boga akhlak harga urang lebih rendah daripada kotok, daripada sapi, daripada kebo dan lain-lain sabagainya. Bu, oi. Tak untung Kangjeng Nabi datang li utami mama karimal akhlak pikeun nyampurnakeun don bila tamsila misrak atamsil dol kawaid meureun ngomong doang ayo urang buktikeun mun derajat jelema tanpa akhlak bakal lebih murah daripada sato hadirin. Kula nek nanya ya. Lamun aya RT ngising. Hampur apa? Tang RT gesok ngising meureun nya. RT ngising, lurah ngising, camat ngising, bupati ngising, geus urang contohkeun. Kabehan neuleuk ka panggung supaya ulah teu kaharti. Neuleuk ka panggung mah nya deuleukeun ieu ieu naon ieu teh pucuk ieu hiji 2 3 4 urang nyieun ingkisar atau ibarat supaya kaharti hadirin suatu waktu aya kunjungan camat ka desa Bejon rek mariksa kebon jengjeng pangaran camat datang pasti diantar ku lurah diantar ku RT nah iya gambaran camat iya lurah iya RT tilu baheula loba-loba bisi lieur pas datang ke kebon jengjeng iya camat hayang ngising cik camat ka lurah, Pak Lurah, waduh bagaimana? Saya mau memodal ini. Oh mau memodal Pak ya? Ada WC enggak? Waduh Pak dolbon aja Pak. Modal di kebon. Di sini enggak ada WC Pak. Harap maklum namanya juga di hutan. Olah tenanan cik RT nu penting aing ngaburusut lah cik camat. Ieu camat buru kusut ngising. Nah, ieu jadi tai camat. Disestempel kecamatan jadi cai camat disestempel dunungan ngising ieu lurah atuh aing ge kudu hormat ka dunungan cenah ngising lurah ge buru kusut gigir tai camat disestempel desa tai lurah atuh RT lurah ge ilu ngising atuh aing ge kudu ilu ngising buru kusut tilu ngan RT mata buka setempel lajuna ditinih bikuregang jengjeng tai RT tilu tai nah geus kitu mak
torojol kebo ieu kebo hiji deui opat oe ngising deket tai camat deket tai lurah tai RT aya tai kebo. Torojol jelema mau pacul jeung karung. Cik Pak Camat, Bapak mau kemana ini? Saya Pak mau cari pupuk organik ini buat nyurubuk cabai saya. Oh kebetulan masih hangat dan mengebul. Apa itu? Tai saya, kata Pak Camat. Pasti cabai Bapak akan lebih montok. Kira-kira kula nanya ke orang dia, eta nu dipilih diasupkan karena karung dipacul, tai camat, tai lurah, tai RT apa tai kebo? Tai kebo. Kenapa tai camat padahal jabatan tinggi tidak terpilih? Bau. Atuh ngaranna ge tahu tai. Kumaha orang dianya? Atuh ai seungit malain tai ngaranna bubur ayam. Nu mantak ieu si nu nyiar pupuk milih tai kebo karena survei membuktikan bahwa ketika cabe disurubuk ku pupuk organik tai kebo maka bakal hejo mongplo, tapi lamun disurubuk ku tai RT harita keneh ngelenteng koneng garing. Artinya tai jelema mah teu bisa pakai surubuk. Maka pelajaran naon tanpa akhlak manusia itu ternyata ulah tak berbicara dagingna, ulah berbicara tulangna, ulah berbicara anu sajena, berbicara tai na bae geh eleh ku tai sato. Tak alhamdulillah urang sadayana kenging atawa cicing di hiji zaman anu nabina nabi hari zaman nu diutus ku Allah pikeun nyampurnakeun akhlak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memperdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Memperdalam artinya kan ngajeroan. Ngerti teu memperdalam? Ngajeroan berarti. Tadi nage memang geus boga rasa cinta, tapi bagaimana caranya supaya makin cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Sabab hiji-hijina cinta anu moal mubadir, hiji-hijina cinta yang tidak akan menjadikan kita korban cinta adalah cuma mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Ulah khawatir mah lamun cinta ka Allah, cinta ka duriah Rasulullah, cinta ka Rasul eta moal ngajadikeun urang korban cinta. Tapi lamun cinta ka makhluk mangga, tapi jangan terlalu. Cintailah segala sesuatu, tapi tekadkeun suatu saat urang bakal berpisah jeung anu dicintai ku urang. Betul? Mak hayang teu emas mak atau kawin jeung budak Jawa. Hayang emas mah gede eta mah jauh. Mak ya. Urang cinta karena logam mulia, cinta karena emas, cinta karena perak. Kadang-kadang neuleun nu sugih beuheungna pakurawat dengan kabel telepon mending ngeclak eta urang. Hayang amat kami mah doang kitu. Cinta mangga silahkan cinta majang tapi jangan terlalu. Nanti kabawa gunam. Tahu gunam? Aya di lemur simkuring gara-gara manehna terobsesi karena emas mah. Sehingga kabawa hees. Eta kumanehna mak ngomong emas keur hees. Ditampiling be ku salakina keur hees. Jeger be. Hudang naon kumaneh nampiling kami? Dia salingkuh jeung tukang basonya cenah. Kunaon kitu? Eta tadi juga ngomong ge emas-emasan bae. Ya, mangga ari cinta makan emas ngeun jangan terlalu. Jeung deui pelajaranna mak nu boga emas ge keur hirup doang. Geus paeh mah moal mawa emas. Beuheung nu sugih jeung nu miskin bedana keur hirup doang. Nu sugih mah pakurawat, nu miskin mah kosong molongpong doang lapangan kosong. Tapi geus paeh mah KBG tinggal beung. Sabab nu sugih ge emasna bakal dibukaan ku salaki nu leutik ge pake kawin deui. Betul? Ih beneran. Mak atuh boga emas, salaki hirup keneh emak pae.
dibukaan pakai kawin deui geus yakin eta mah geus moal mun-munan pakai kawin deui mantak mending kuari geura bukaan bawaan ka luhur panggung bikeun ka kula ka baji jahran ka dieu dibagi geus pae mah tinggal beuheung geus urang mah kieu bae nya ulah sirikan hirup mah jadi urang mah syukur bae ku boga beuheungna bae oge beneran lah ulah seserian urang mah syukur ku boga beuheung oge betul jang naon loba emas ge aya beuheung eueuh mah biar aku teka hati emas ngabadeg beuheung sapat jang naon ngesyukur ku boga beuheungna ge alhamdulillahi rabbil ngan memperdalam rasa cinta tidak akan mungkin timbul rasa cinta rasa sayang lamun urang teu kenal tak kenal maka tak sayang nu matak urang cinta ku sabab nyaho mun teu nyaho mah moal cinta kunaon orang kudu ngaji tauhid sifat wajib di Allah mustahil di Allah jaiz di Allah wajib di Rasul jaiz di Rasul mustahil di Rasul supaya orang wauh ka Allah nyaho ka Allah nyaho ka Rasul cinta dia ka Allah teu nyaho ka Rasul teu nyaho cinta naon cinta monyet mentak cinta orangnya nyaho mual mungkin orang mencintai orang yang tidak kita kenal pasti karena kenal kita timbul cinta sebab tahu sifat dan wataknya maka gitu pun Allah mantah orang penting iya orang kenalkan diri orang ke Rasul kenalkan diri orang ke Allah subhanahu wa ta'ala insya bo orang mulai ya ngaji nek ngadengekeun moal nu teu ngadengekeun didoakeun balik teu kabagian berkat kabagian teh ya kabagian tak mun teu kabagian kana si bae nya ja hirup mah kitu urang masuk ka tiga ti padahal maka bagaimana menang naon menang nasib aya nasib nu menang nasib teu meunang ngan menang nasib apa boh Kangjeng Nabi lahir tanggal 12 Rabiul wafat tanggal 12 Rabiul awal jadi identik dengan angka 12 ikut berkenakan diri orang ke Allah jeung ka Rasul. Kenapa Nabi Muhammad selalu identik dengan angka 12? Dia lahir tanggal 12 wafat pun tanggal 12. Ada apa dengan tanggal 12? Kenapa Allah tidak mengutus Nabi bukan tanggal 12? Bisa aja tanggal berapa juga sebab tanggal 12 adalah tanggal keramat yang mengandung rahasia yang luar biasa. Heula baru jaya kula neuk nanya eta cilaka anu paling rasa tak cilaka sabaraha aya nu leuwih teu cilaka ti 12 wah sugan cilaka 13 ieu mah pangparahan eta 12 cilaka 12 laju ibu-ibu tukang nyamara kan nya mun dinu hajat teh pan kudu lengkap sabara nu lengkap samara 12 teu aya samara 13 teu aya samara 12 pamuda tukang main bola ya kareki eta mun tenangan penalti teh kareki sabaraha pas eta 12 pas kabeh 12 eta liang-liang dina awak urang anu nunjang kana kasehatan urang mah aya liangan teh ananya kula mari sasarian ditanya kalau sasarian ya mah aya liangan teh ayah liangan pasti liang urang eta mak jumlah jamleh kabehna 12 liang sigi jajal tamang nganggur daripada ngomongkeun batur mending hitungan liang sorangan bisi bohong kula mun cenah teu aya 12 kurang hiji gerang ngaliangan deui mak dimulai panon urang ya liang irung liang baham liang ceuli susu aya liangan teh susu wah atuh moal gede doang kieu aya wah liangan mah susuna ja anak mah butuh eusina kecuali bapana cangkangan lagi ngampleng bae aya liangan nih eta 12 liang mah kalimat tauhid la ilaha illallah hitung kumaha 12 huruf Muhammadur Rasulullah hitung kumaha 12 huruf 12
urang hirup jeung paeh moal liwat di angka 12. Percaya teu? Peuting sabaraha jam? 12 jam. Beurang sabaraha jam? 12 jam. Paeh urang diumumkeun ku RT di musola di masjid moal liwat di angka 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Pak RT, innalillahi wa inna rajiun. Sarboah binti Kejoy parantos ngantunkeun salakina, ngantunkeun anakna, inmetun bitohana, jeung ngantunkeun urang sadaya tadi tabuh 3 liwat 12 teh can eta. Can nyampe-nyampe acan. Karak tabuh 3. Sabab maksimal angka jam itu 12, angka 13 itu bukan lagi GMT-nya. Tetap 12, beting 12, berang 12. Hidup dan matinya umat Nabi Muhammad tidak akan lepas dari angka 12. Jikalau Anda semua ingin selamat dunia akhirat, jangan lupakan angka 12. Harus selalu mengingat angka 12. Ingat ke Allah, ingat ke Rasulullah. Sabab 1 gambaran Allah, 2 gambaran Rasul. Sabab samemeh Allah ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nu pertama didamel ku Allah adalah cahaya Rasulullah. Mantak Rasul mah peringkat kedua. Memeh Nabi Adam, memeh seluruh makhluk. Nu pertama didamel adalah cahaya Rasul. Anu jadi cikal bakal ayana seluruh alam. Alhamdulillah. Mantak karang Rasul mah angka kedua. Matak ngaran Rasul mah moal lepas di ngaran Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Mun emma boga hiasan dinding ti dituna lapad Allah pasti ka dituna Muhammad. Betul? Moal mungkin ti dieuna lapad Allah ka dituna Jokowi teu nyambung. Benar? Ya itulah angka 12. Tah ti dia orang mulai kenal hadirin. Nu matak urang teh maulidan, nu matak urang solawatan, muntak urang baca dikir teh, sabab urang mah sabenerna mah adalah hasil gabungan 1 dan 2. Tas hiji 2 angka sabaraha? 3. Ayatna angka 3 anu jamak seluruh makhluk itu karena adanya Nabi Muhammad. Adanya Nabi Muhammad karena adanya Allah. Dalil akli teu kudu gati-gati. Mata cik Allah dina hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Jikalau andai kata aing Muhammad teu deuk ngutus anjeun, aing moal ngadamel 7 lapis langit jeung 7 jeung sagala isina. Moal aya ieu urang barengkok hilir lamun eueuh Kangjeng Nabi tadina. Mata urang kuari syukuran ka Rasul, syukuran ka Allah sehingga kurang ruyap aya di alam dunia. Alhamdulillah. Tak ditewa ku urang kotok maknya ti peuting tok dia sarua sapangkat jeung aing angkat 3. Urang moal aya lamun eueuh Rasul mah. Rasul ge moal aya di lamun eueuh Allah mah. Yang mulai kenal urang. Maka urang syukuran dia tok wae neuk dipencet nya pake muludan nguk cik kotok muhun. Teu nyahoeun nya. Eta nguk muhun dipencet ku salakina abruk-abruk kotoknya terus dipencet tegeun sakarat horeng eta nyanyi mah eta kotok ku atoh-atohna dipake muludan. Kumaha cik kotok sik asik pake muludan. Cik saha eta? Dengeng aduh kotok deui bae kan. Cik ulang ada kotok. Cik kotok teh sik asik pake muludan. Sik asik bakal dihakan. Kuno make sorban jeung ku kabehan atau neta kotok dari paling dipaling ku pamuda pakai gapleh suul khotimah mending pakai muludan husnul khotimah. Mak ieu urang teh syukuran ka Allah syukuran ka Rasul sabab adanya angka 3 itu karena adanya angka 2 moal gujug-gujug aya angka 3 lamun eueuh angka 2 moal aya angka 2 bolong kaji mantak tukang salon ngecek salon moal liwat ti angka 3 ka. Tes 1 2 3 halo. Tes 1 2 3 halo. Moal tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 talipak nu kitu. Moal aya sampai angka 3. Nu balap lompat nu balap lompat maratonan Agustus. Cik komandona teh 1 2 3 sabab memang cuma 3. Allah, Rasul jeung urang sadaya nu aya di alam dunia hadirin.
Nah, Rasulullah nu mata kurang diteladani, dihargai, dihormati melebihi nabi yang lain, bukan berarti karena nabi nu saja teu beunang dihargai, tidak boleh dihargai, hargai nabi nu saja juga hormati, tapi ternyata Kangjeng Nabi lebih dihargai karena memang Kangjeng Nabi mah adalah makhluk Allah anu jadi cikal bakal ayana alam dunia. Bahkan Nabi saja kita terdabuat daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunaon mulia-mulia tang eta Rasul. Urang tingali, pan urang sok ngaji jamiahan ibu-ibu, sok jamiahan, Bu. Sok pangaosan sok. Alhamdulillah. Kiai kami maulah ditanya ngaji mah kami mah leuwih sumanget daripada lalaki kami. Salaki kami mah ngedul. Kami mah reod ka dieu itu kami mah tingkat RT seak, tingkat desa seak, tingkat kecamatan seak, balik ka imah seak ka salaki. Heuy. Heuh kitu namanya ngaji be ongkoh polongo terus. Ngeun komo teh lamun teu ngaji kitu bae. Ngaji ongkoh tapi polongo bae. Komo nu telok geus lamun eno ngomong kieu lah si eta ngaji bae ge kalakuan mah teu bener keneh aing. Cik saha benerna cik jurik. Nu ngaji bae ge teu bener teu penting banget dia. Aju eno ngomong kieu deui. Punten dari sok salat ge sok ngaji ge can puguh asup ka surga. Panduang pang tauhidna bae teh kieu bae. Can puguh asup ka surga cenah. Atuh kami ge nu salat nu sok ngaji can puguh ieu, jamal bisa pake meuli surga salat jeung ngaji urang mah. Nah wali baheula Syekh Abdul Aziz 75 tahun can pernah maksiat, tapi cik Jibril dia ulah capek-capek ibadah di lomahpunna dia horeng pangeusiraka eta kawali teh ya. Cik wali teu masalah aing mah. Neuk jadi pangeusina naon? Aing mah ibadah maka Allah iya. Neuk kana neraka neuk kana surga kumaha Allah bae. Batur mah ikhlasna beneran. Sampakeun dirobah ngaranna jadi pangeusi surga. Dibayang jadi kuari mah jadi pangeusi surga. Eueuh pangaruhna pikeun aing mah. Tetep aing meuneuh ibadah bae karena Allah yang mah ibadahna. Jauh urang malaju bae karak salat duha 2 rakaat biasa pang surgana bae. Mak urang mah teu bisa cik nu ngomong teh ya can puguh dari surga sok salat sok ngaji ge. Nu sok salat nu sok ngaji ge can puguh ka surga. Ngeun lamun nu sok salat sok ngaji can puguh ka surga, ai dia nu sok salat sok ngaji puguh na ka mana dia? Dia puguh na ka mana dia? Kami ge teu puguh. Mak ulah ketiga teh kami ge teu puguh. Ya, nabi yang lain juga dihormati, tapi Nabi Muhammad lebih dihargai, Ibu. Kunaon sababna? Tingali urang sok ngaji pannya di pangajian rame, pan ibu-ibu mah komo memehna sasolawatan heula. Cetrek cik ketua pangajianana pan ibu-ibu mah eta kieu bae, mun ngajajal mik telok dihalawah, telok dites deui. Cetrek langsung ngegas manehna mah. Cetrek ibu-ibu sakalian hari ini pengajian reo dararatang anu can anggeus ge nyeusuhan di imah bebeja ka salakina bapana ka dieu gerak kunaon kitu kami meuneuh taqarrub ka Allah. Taqarrub naon? Neuk ibadah kami meuneuh ngaji. Heeh, laju kunaon? Ieu seusuhaneun can anggeus. Aya meureun sadunak deui mah. Laju maksudna anggeuskeun nya wayahna. Geus anggeus engke poekeun. Lamun kami balik ngaji ku maneh teu nganggeuskeun seusuhan komo can dipoekeun geura bae ku kami. Neuk ngaji nganjem salaki. Ngomong-ngomong neuk taqarrub ka Allah. Taqarrub taibusian. Geura bae ku kami cenah ngomongna. Heuh cik salagi mabur ka ditu aing rancang tajal aing aya bae mah. Geura mabur ka ditu. Ngaji urang marame alhamdulillah. Cik kiai pan magahan ka urang nalkeun diri urang ka Rasul sifat Rasul masidik naon hartina sidik bener jeung jujur majalah Rasulullah sodikon Rasul mah selalu jujur can pernah ngabohong teu cara salaki teteh kalakuan ngabohong bae salaki mah gawe kuli mangul popongkol kumaneh mah kedeng-kedeng COD kedeng-kedeng COD teu lori riga salaki. Assalamualaikum cik paket waalaikumsalam. Aya naon ieu cik salakina? Paket naon kutang. Ka kutang dari mah meuli ka Surabaya. Jauh-jauh teh mantak nurun ka ibu-ibu nage Surabaya Susurayud loba gaya.
Jalaleer geus ini ge make legging gitu bae. Gila aing mah birit geus doang nangka buruk. Di leggingan bari ngaranan diburina aya aranan Hello Kitty. Hayang ngadupak bae jeger sina ngejongklok teh. Geus putus urat maluna. Hamburanya aku pihewaeun mah. Atau pian kumaha coba dora ka meunang ngeunah henteu leuna. Bener tadak? Ini make legging padi deuleu mah dosa bae eta. Merangsang hanteu. Mun tah mah parawan palelengkeur keneh. Panasaran yang mau dosa ge ngeunah ieu leuna. Ieu mah piberlueun. Dosa mah menang. Coba rak malalikir ampun aing. Nu kitu-kitu diparakean dari amedong di baju. Yo. Urang mah sok ngabohong. He aya duit kamari teh aya keneh cik salaki mah hayang ngudud teu kawawa. Eueuh ka ulah ngudud bae tapi wir. Sakali-kali perek matak naon sih mati ku paeh kumaha teu ngodod. Dengekeun ulah seserian. Eta udud pikeun salaki mah doping. Supaya salaki sumanget gawe ngaran tong udud tukang udud malah leuleus. Beneran laleles belikeun jor teuing. Ieu mah kalah nyingsieunan salaki. He, yeuh cangkang rokok ya deulah kuku maneh. Atuh aing nya cangkang rokok aja kurang gitu dia. Deulah gamarna gamar tangkorak tah. Lamun kumaneh ngudud bae engke kanker tah tinggal tulang. Doang tangkorak ulah ngudud bae. Untung salakina pinter. Dusun teh nyaho artina dia. Ieu ku ngeunah-ngeunahna rokok juri ge ngaheroan tah ngadeuketan. Eta kumaneh tuh tukang udud mah bibirna ge sagede galengan. Deula dina gamar rokoknya bibirna nyerding begeun. Kankernya ge cik salakina dusun dia. Ieu ku ngeunah-ngeunahna rokok bibirna ge meuneu nyeremih. Satu kang udud betah eureunnan mah moal sieunnan disingsieunan ngahutang ge wani mending sok mayar yang mah pigilan itu mayar teh dasar warung leutik batur bangkrut panroka mah mahal untungna leutik eta nya ge cepet payuna ngan dibayar hutangna ka euy salake kala disingsieunan. Orang utang ukur ka kujur kadang-kadang COD kadang-kadang COD salaki deuleu tuh lempang yang menidengdek. Loba teh mangulan popongkol doang pampir. Pamajikan COD di COD di teu can pan grup nu kieu mah skin care. Aing mah lamun teu make skin care nu kieu muriang doang nah. Nya, bener tak? Eta alat-alat beungeutna macam-macam kula mah yeuna ka dieu teu make lipen-lipen aja. Ibu-ibu mah eta dinu dina bibirna geus lip gloss, lipstick. Laju geus ditapelkeun kana bibir teh eta lipennya. Eta bibirna kayak diadu-adu doang bojairna ngadahar tai. Dalah kendak salah pamajikan ka rumahna eta lamun keur make lipen. Geus di kieu eta bibirna kayak di kieu. Nya kieu entah. Doang bojair nyantok tai. Sinar rata cenah ngomong. Sinar rata. Laju banget hidung hayang putih make SP dokter banget mah hidung bohong ka handap geng nusugi mah tulji nyatanya majikan kan sok balik tulji ya balik ti dia sukan kabeli sa pak mah gitu tulji anu teu kabeli tulji eta teh pak beli tepak ngebul paralon pipa masyaallah salaki mah neuk meuli rokok nek meuli rokok ulah disieung-sieunan ku urang masyaallah urang masuk teu ngukur ka kujur ngabohong be horeng eta duit na nu mantep terpake meuli rokok mah neuk pake bayar online ngabohong bae Pak ngabohong bae masyaallah ya Kangjeng Nabi mah telok ngaboh Kangjeng Nabi nyorang jadi padagang nyorang nggak ada dagang-dagangan Siti Khadijah kan memang jadi pamajikan anak eta cik nu meuli sabaraha ieu baju mun baju teh mah ieu hargana ti dunungan abdi mun
duit orang teh mah ieu 20.000 hargana. Adapun karunya ka abdi neuk ngalewian sabaraha mangga. Tuh, teu ngabohong. Ai urang mah dagang lauk ngider. Ieu layur sabarahan teh 10.000. Kumaha lamun 15.000 dua? Demi Allah demi Rasulullah modalna ge can balik. Horeng meulina ge ngan 3.000. Ditawar 15.000 dua, sumpah mau Allah mau Rasul. Ngabohong mau Allah polongo. Mending kena kabohong mah daek ku jurig gitu betul. Daek ku jurig can nyampe ieu modalna ge ieu mah ngabohong mau Allah jeung Rasul. Sumpahna daek ku jurig kuduna. Eta mah ngabohong. Rasul mah telok ngabohong, jujur. Geus lamun emak jujur, telok ngabohong, maka kena timbulna sifat nu kadua dari Rasul, amanah, kepercayaan dari suami, kepercayaan dari istri, karena kita bisa dipercaya karena kita jujur. Moal anu percaya ya jelema teu jujur mah. Beneran, moal anu mencara teu jujur moal tukang ngabohong mah. Sekali ruhak tercoreng di dahi, selamanya orang tak percaya. Ruhak cikulan. Beneran ulah sok ngabohong, bisa terpercaya batur. Ge moal amanah. Nah, kecuali ngabohong ge pikeun ka bener teu naon. Aya PKI misalnya nanyakeun Abah Haji Jahran. Ai Imah Abah Haji Jahran di mana? Oh, itu cenah di Bulgowong. Gitu. Caket musola cenah eta, caket masjid. Nang gitu ka neuk dipaehan kamayangan geura cenah. Polong. Kuduna mah lamun aya jelema adil komo alim anu pangaruhna gede pikeun masyarakat bermanfaat anu neuk ngabunuh sumputkeun teu terang abdi mah duka di mana boa teu naon eta mah ngabohong nu kitu mah. Eta ngabohong kana ka bener ngaranna. Ye, baheula mah cenah ge ye, aya aki-aki kasabna ngalakayu ka leuweung, jang nyiaran napakah 1 liter 2 liter. Pas di leuweung eta kumanehna kampakna nganceleng leungit. Teu panggih. Ieu aki-aki jujur ieu. Contoh ku aki-aki urang dieu. Leungit kampakna jadi geceurik bae kumanehna aing, kampak aing ka mana aing geus kieu moal bisa usaha, kampak aing leungit. Jol be jin datang mah jin. Cik jin teh kunaon aki ceurik, leungit kampak cenah kula. Ke kula nyiarkeun cik jin teh. Barang datang deui mawa kampak emas cenah ge mah. Cik jin teh ieu kampak dia lain ki. Lain cik aki-aki eta malin kampak abi. Coba lamun kurang di aku dekeun nya. Kampak emas sabar kiloan. Dibawakeun kampak emas ku jin, ieu lain kampakna. Lain cenah kula malin tina emas, kampak butut goclek deui. Gagangna geus ieu barulah. Lain teh di aku, ngiles deui cenah ge jin. Datang deui mawa kampak perak. Iya lain eta ge lain. Lain tina emas, lain tina perak. Jujur tuh jelemana. Barang torojol jurik, mawa kampak goclek. Iya lain. Eta nu abi mah cenah. Eta nu abi mah. Di aku batur manu bener mah. Coba lamun urang maju di aku bae pada lain urang. Matak dina bab kotoh teh ulah dibejakeun sifat sakabehna bisi di aku ku jelema teu bertanggung jawab. Saparo bae sifatna. Ya. Lain cenah eta mah. Heuh eta karak. Urubung ieu jin karunya ka aki-aki jujur. Geus kieu mah burung kieu bae nya. Ieu kampak emas jeung kampak perak bawa ku aki. Sedekah ti kula. Atuh alhamdulillah kitu mah burung. Balik mawa kampak emas, kampak perak jeung kampak butut nu kumaneh. Akibat jujur tuh. Barang hiji waktu mah jeung pamajikanna nu ka leuweung nyabrang walungan, ragang pamajikanna nini teh ka walungan leungit. Nini ka bawa palin leungit. Corik deui eta aki-aki. Jo deui jurig nu mere kampak teh. Ayeuna deui aki jurig, pamajikan kula palin leungit. Dasar ngeun hiji-hijina teh ban setip. Serepna. Jol be ngiles deui eta jurig. Jol mawaluna maya ka dieu. Menyaulun maya. Artis jangkung teh gulis eta he. Mantan kula eta. Apalkan kana namanya? Apalnya? Dol eta jin mawaluna maya. Ieu lain pamajikan aki cenah. Cik aki-aki heuh eta. Hah? Di aku kudu aki-aki luna maya pamajikanana cenah. Padahal pamajikan nyane nyapeot. Nyagoreng huntuna ge tinggal hiji. Tapi dibawa ke luna maya di aku. Cik jin teh marah ka aki-aki. Pan dia kuari mah kitu jujur.
Ja pamajikan ku maneh mah kula ge nyaho lain kieu ieu mah lain. Luna maya. Dengekeun nu mantap kula ngajawab langsung heueuh. Pan dia kamari ge aing teu ngaku kampak emas, nyar deui dia kampak perak. Geus kitu nyar deui kampak aing nu aslina jadi 3. Mun kuari aing ngomong ieu lain pamajikan aing Luna maya. Pan diangket torojo 5 Dewi Persik ka aing. 2 tacik aing lain pan. Engke dia jol deui mau pamajikan aing nu asli. Laju akhirna pan pamajikan aing dibikeun Luna maya jeung Dewi Persik dibikeun deui kana aing. Pan aing 3 pamajikanna sedengkeun aing geus kolot geus teu kawawa. Moal kuat aing 3 mah ewena. Mata aing ngakuna Luna maya bae hiji geus cukup hiji lah. Teh nu 2 mah cenah bikeun bae tah nu nini kanu ngahadiran muludan penting ieu. Dewi Persik aku anu ceramah. Tuh, mak ulah bohong sifat Nabi gama jujur. Kenapa mah kejujuran itu solid? Bahkan ti Kangjeng Nabi, saya di ala nasi sanawatun khada'at. Suatu saat bakal datang ke umat kula tahun-tahun anu penuh tipu daya. Disodaku pihal kadib, uyukado pihal sodik. Bakal datang hiji masa anu bener dianggap bohong, nu bohong dianggap bener. Iya zaman kuari orang geus lalieur. Kiai jeung kiai pasea, mantap urang mah geus ulah bingung-bingung. Kak, teh turutan bae deulekeun bae guru urang eta mah nu bisa bahasa semut cenah ulah didengekeun. Nu bisa bahasa cacing ulah didengekeun. Geus guru urang baca teh nu bisa bahasa sireum, teu bahasa sireum nu mana buah. Teu sireum rarange, teu sireum hidung. Ja sireum gaduang jelema bae berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Urang ge urang Sunda, urang Banten, urang Jawa, urang Batak lain deui bahasana. Geus urang bola gati-gati turutan guru urang sidik engke nimbulkeun naon amanah terpercaya. Ieu mah kisah bae, kisah nyata. Ieu kula selama lelempangan lain sakali 2 kali eta diprank ku panitia. Naon diprank ku panitiana? Ieu pelajaran pikeun urang. Ketika kula geus beres acara Kiai datang ka jalan engke aya SMS di panitia nu sejen. Kiai punten naon ieu? Wayahna eta eusi amplop buka. Nah, ieu kula lain minta amplop nyaritakeun. Sabab ari amplop mah kula mah jeung berkat, kula mah sabenerna mah geus telok nyekel amplop, geus telok ngadahar berkat. Terus terang. Kula mah paling dahar cukup jeung sarimi. Sakitu-kituna. Berkat telok ngadahar kula mah beak ku pamajikan dibesekan dibikeun ka tatangga geus beak santri geus seubeheun mah. Kula mah dahar jeung naon ieu naon, jeung bebecana ku maneh mah batur mah hayangeun. Mantap pamajikan kula mah can paeh mah moal gara dikubur. Ya, amplop geus telok nyekal-nyekal kula mah teu nyaho sabaraha eusina. Ngan ukur jang bukti ka pamajikan doang. Mun kula eta tas ceramah, ieu amplopna tuh berekatna pinusa mobil jamuludan ieu. Piraku muludan aing mah besek hiji. Teu pantes amat kareki. Ya, amplop yang berkat eta jang bukti doang ka pamajikan. Mun kula eta tas ceramah, mun teu mawana naon kula diduduh tas kilir. Sedengkeun pang nyeri-nyerina hate diduduh urang can ngalaksanakeun karak ya boga rencana eneuk. Nyeri eta kana hate. Karak rencana doang geus diduduh aing. Ya, buka cenah eta si amplop. Jang naon dibukaan, wayahna buka bae. Laju eusina bejakeun ka kami hitung ku kiai, dihitung ku kula. Sakitu-kitukeun. Aya nu ngomong alhamdulillah, aya nu ngomong innalillah. Naon sababna? Ternyata sebagian dikorup ku panitiana. Woi, panitia awas ya. Ternyata sebagian dikorup musyawarah mah sakitu, ternyata dibeukeun mah sakieu. Nah, ini akhirnya panitia nu sejen teu percaya, maka digantilah panitia. Kami hayang nyaho kejujuran kasepuhan kami. Hayang kanjok ketetahuan kejujuran panitia kami. Mun teu jujur, maka otomatis kudu diganti sebab masyarakat moal maju lamun dibimbing kuno kitu. Cika rumanehna. Nah, moal timbul amanah lamun urang teu sidik. Lamun ngesidik amanah timbul tabligh. Naon tabligh? Bisa menyampaikan didenge ku batur, dianggap ku batur. Sabab jelemana bener bisa dipercaya. Jajal urang ngomong urang kita bisa ngalaksanakeun, we mah keluarga urang ge kalakuan teu bener, nitah ka batur bener, paling ge dilelek.
Cik urang teh ya ke masyarakat, ibu-ibu tutupan aurat, sing liku bila mana perlu make cadar doang ninja ekspres. Kumaha cik dunu ngacik nu jamaah teh anak parawan kumanehna ge marake lejing tolong make tiung-tiung acan ngomong ka batur mah bisa yakin eta moal amanah lamun urang ge teu bener betul. Ih salaki ngomong ke pamajikan magahan dasar nu kieu maka salaki mah telok pati ngadenge benar. Aku ulah sok teu jujur tadi kudu jujur eta ka salaki teu pati ngadenge kadang-kadang leuwih ngadenge keneh kana omongan RT daripada ka salaki. Salaki keur ngomong ke obay keur magahan dia ulah kitu bae tah hirup asal balik ngaji dia bebeja beuheung batur balik ngaji bebeja seragam batur dia malain ngaji berarti neuleukeun beuheung batur bae. Ulah kitu hirup mah aing geus teu bisa magahan we mah geus aya kiai ikhlas dulu magahan dia. Ulah kitu bae ngaji ongko dia teu ngadek make. Tidinya assalamualaikum cik RT nya di musala pengumuman. Eta sungut salaki nu keur ngomong dibekep bae. Ganeng RT ngomong tak ganeng. Eta salakina dibekep mun dipuh jelikan. Ungap meureun. Bo. Kula nanya, mulia keneh omongan batur ta mulia keneh omongan salaki? Omongan salaki Siti Khadijah mah ulah tane mal komong ngabekep. Lamun Kangjeng Nabi narita ibu, telok wani ningali pamunteu Kangjeng Nabi tungkul bae. Ieu bae ngadengekeun doang buak menang mabuk. Tapi pamajikan urang barengkok hilir, salakina karek neuk calangap, can ngomong-ngomong can geus hudang panek ngomong naon eta kieu tah. Hayo geura nyaho-naon. Paling ge maina we kumaneh maido bisa nage maido kumaneh maka kami teu ngarasakeun hirup jadi bikang. Atuh meuteuk ka masalah dia malah laki. Unggal pasea teu ngarasakeun hirup jadi bikang. Lajuna jengkel salakina hiji poe mah kalau mari pamajikanna dipake dasterna. Pake tiungna, nyekal sapu kaburuan ka sisi jalan nyapuan kosrek. Kadalo ku pamajikanna nanan kumaha make jeung tiung. Pan dia nu ngomong aing sedang ngarasakeun hirup jadi bikang, ku aing dijajal. Cik pamajikanna moal enah izin kami diduduh ku batur buka puasa laki bencong. Tepati ngadeng udah maka salaki menyah. Tepati ngadeng ya betul. Beneran. Siti Khadijah mah cenah ngadengekeun betelok mah. Gitu. Telok. Memang batur ge dengekeun ngahargaan omongan batur. Ngeun aya nu kelilih berangan ada pada batur itu salah. Salaki. Urang mah kadang-kadang pan ari nyieunkeun kopi jang salaki makana gelas songhek. Ari ngadeng kopi jang semah mah gelas gagangan. Di luhurna make tatak, di handapna make tatak. Salaki mah boro-boro tak gelasna ge gagangna potong. Pane tepung si gagang pikeun nyekel gelas, gelasna panas ya kopi eta. Aya gagangan mah pan babari. Laju di handapna make tatak rata pan ngingkeunang ke tengah celok. Luhurna tutupan deui supaya ulah geura tiis. Anu semah aya gagangan, anu salaki aya songhek. Cik salakina pan dia mah nu aing mah gelas songhek. Kumaneh mah lain batur ieu. Laju izin ka semah kami biar aku gelas dibere gelas songhek semah ke kumaneh mah kami mah teu izin ieu pamajikan polongo apa ka salaki teu izin lajuna salakina cilaka gara-gara gelas songhek diinum kopi gelasna panas ngagerebek ja panas diingkeun tatakan ngageclok kana kanjutna gara-gara kumaneh Masya Allah. Oi, hargaan salake. Assalamualaikum jik saya mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang kateteh, damang kakak. Oh alhamdulillah. Tapi salakina atas dipagan. Assalamualaikum jik salakina. Mukakeun hordeng heula tina kus. Dideuleuh neuk nipu kami. Hayang diduduh semah. Dedek moal katipu. Dak ka anakna ulah ditemalan bapak dia anak nipu urang. Uluk salam duduk nipu pelongo aja beonggo ampun riwah ya mah woi pan dia udah nyotok Rasul udah nyotok alak Rasul rumah tangga Rasul termasuk keluarga Rasul istri Rasul picontohan orang Masya Allah ya mas semah nanyakan imah batur ibu punten ngaganggu sakedap oh mangga ayanan bapak ai rompokna kareke paling mana
Oh itu cenah nan karena pangkeren musola etanya lurus bae itu mungkin belok kirinya sakedik mah tidinya rompok karek mah. Oh mohon hatur nuhun ibu. Oh sami-sami bapak mangga hati-hati bapak. Giliran salaki nanyakeun bedog. Dengekeun dak. Salaki nanyakeun bedog teu pira. Sarmoah ai bedog di mana? Kumaha jawaban grup nu kieu? Atuh pogo. Kokon sahanu nanan. Kokon cenah ngomong. Mangta ge ulah lengotan hirup mah. Nanyakeun ka kami. Cik salaki aing nanyakeun Jokowi mah eueuh Jokowi na ge aya dia. Nanyakeun ka kami nya siaran ku bolor ka ditu. Bolor deui. Salaki bolor. Gampang doang kasema mah hudang. Aa naroskeun naon tadi? Atawa bapak naroskeun naon tadi? Atawa aing naroskeun naon tadi? Sayang naroskeun naon tadi? Sayang batur mah jaku maneh paranti nyayang. Pan eta mulai aya kata-kata sayang sejarahna sabrak aya ibu Hawa eta. Keur can aya ibu Hawa mah can aya kata sayang. Tidinya aya kata sayang sabab ibu Hawa paranti nyayang Nabi Adam. Tidinya dikorupsi ngadian mah jadi ayang, eueuh sahuruf. Dikorupsi deui jadi yang. Dikorupsi deui jadi ai. Sakitu-kituna. Lalawana beb. Ka mana ai? Sini beb. Horeng eta asal mula obrolan kotok jeung bebek. Cik bebek teh ka kotok. Pan kotok bahasa Indonesia na ayamnya. Kemana ai? Cik bebek teh. Sini beb. Cik kotok. Terus aya pamuda jeung parawan ai-ayan bebeban dia kokotokan jeung bebekan. Gampang nurutan ka semah mah tadi. Hudang. Aa naroskeun naon tadi? Bedog. Oh bedog. Lurus bae ka pengkernya lurus ke caket sumur belok kiri sakedik. Aya di dinya bedog nuju tati. Bedog nangtung nyarane ku sopan-sopan bae salaki. Ngan ku sari moal pan nya. Heuh. Atuh yang kumaha nyolok ala Rasul aing mah kalakon nyong colohot bae mah. Geus dicontohan jeung teu nurut kana contoh. Pugu aya penunjuk jalan. Kalau hayo dilanggar atuh moal datang ka sasab. Ya penunjuk Kangjeng Nabi Google Map, motor Google mau sasab ku maneh. Ye, Kangjeng Nabi keluargana, rumah tanggana kitu tah, doang kitu. Cerit. Nah, amanah. Ya, ka arti teh yang ngomong pula. Syukur bae. Kitu kata. Rumah tangga mah ulah loba pamenta nya ka salakinya. Nya mah nya. Ulah loba pamenta nya. Aya loba kahayang wajar. Asal ulah loba pamen, ngalan jelema teu boga kahayang ngaranna paeh. Ngan ulah loba pamenta komo lamun salakina teu mampu. Siti Khadijah mah telok wani barang penta, bahkan neuk maot oge manehna mah eta teu boga bungkus jasep hartana. Talatah ka Siti Fatimah putrana, neng pangwartoskeun cenah ka mamanya, ieu mah mamah moal ka mana deui doang geus lain dara rasaan. Mang geus lain dara rasaan teh. Ampura kasadayana kurang nanyong kitu dengekeun kula. Kangjeng Nabi pirasepeun Allah. Cinta Allah ka Kangjeng Nabi seluruh makhluk cinta, tapi Kangjeng Nabi maot kan? Bener tak? Atau kemudian urang dia pihewan Allah. Untung hirup bagi urang mah nya. Ya, lain deui rarasaan cenah. Laju kunaon? Coba tauratuskeun ka mama karama cenah eta sorban urut narima wahyuna pake bungkus mamah gitu nyangke nalika maot. Cik Siti Fatimah atuh ku mamah bae langsung. Teu kaucapkeun mamah. Teu wantun barang penta ka Kang harus nyari Kang tuh pamajikan Kang Jeng uduang kitu teu wani barang penta ka salaki. Hei, teu wani. Hei. Dengekeun kasalaki mah ulah loba barang pen mun neuk ge lobakeun menta barang. Nya. Kumaha carana? Ti peuting doang Siti Khadijah, Kangjeng ieu abdi peuting ieu neuk diangge moal. Nah. Mun cik Rasul moal cenah weung ieu mah abdi neuk maca Quran bae burung neuk salat sampai subuh kitu bae. Mage kitu datang tiden ke balik tidennya muludan. Kak bapana kami neuk dipake moal sih. Gitu bae. Cik salakina pugu aing peuting ieu mah teu kawawa teu kagiang. Moal. Mak eta urang pan geus bubuka tadinya nawaran ka salaki suka anu kapilihnya.
berhubung salakina moal ringkepkeun deui ku urang doang padagang lauk eta padagang lauk pan ngiderna motor lauk diarankeun ku grup ibu-ibu diguday nu handap jadi di luhur nu luhur jadi di handap meuli mantap aku mah jauh nu ka harti teu meuli ti dinya ngeun jagi suk sore mah eta padagang lauk nawaran deui bae teu kapokkeun padahal mah nyau paling di tukang ngaguday doang lauk bu lauk diparet deui diguday deui ibu ge kitu lamun peuting ieu salaki teu ngaguday ibu bisi mah jagi suk peuting mah keur kagiang nya tual toel ka ibu dak misalnya sok kitu ye paling ngajakna nya dak naon taun dak taun pan ngarti urang ge meureun nya taun ulah ngomong kieu teu deuk nyeri hate kamari ge kami nawaran teu ditarima moal ulah kitu pada ngalok ge nawaran deui bae ulah kamu mah kuduna kitu mah nya tawaran salaki tawaran ieu mah di mana horeng bolo-bolo nawaran kieu jeung kitu salaki ngajak hees bahasana muni kereng-kereng ka salaki sarbo geus jam 11 ulah neuleut TV bae de urang geura hees hayu kumaha ngajawab nu kieu atuh jojong bae nu tunduh mataku maneh ngajak hees ka kami mataku maneh mata kami ditemal pan paseaeun nu kieu dengekeun kula jangan berdebat dengan Kapolda bapak-bapak jangan coba-coba Anda berdebat dengan Kapolda kepala polisi dapur ya Anda akan mengalami kemarau ekstrim apa itu kemarau ekstrim kemarau yang paling berbahaya yang tidak bisa diprediksi oleh BMKG dan mual rebah oleh salat istisqa lamun nu ieu geus teu mahkul ya berdebat yakin bapak-bapak kemarau garing kak bari garingna teu bisa diprediksi ku BMKG teh sabaraha minggu sabaraha bulan kakak salat istisqa supaya beus moal rebah matak ulah debat jeung nu kieu mah tinggalkeun eta ge salakina tinggalkeun belajuna mah asup ka kamar hees tibra salakina mah pamajikanna pan bari nu leutik ngadaharan seblak bae nu kieu mah seblak bae seblak makin lada makin resep doangna beuteung nu ripuh barang datang setengah 12 jadi beuteung pamajikan nu TV neuk ngising di imah eueuh wese kudu kaluar sieun kudu make bantuan salaki diantar dihudangkeun salaki nu geus hees kak meletet salakina aya naon dia mata aing cek salaki mata dia tuh dibalas awas ulah gegabah mom naon dia mata aing dia mata dia kak tulungan kami hayang ngising jubur aing jubur dia nu hayang ngising lagi jubur aing tuh nah kumaha teh eta si tadi ngalatan lajuna mecik pamajikanna aing ngising keluar sieun anjing teu ngising aing kawalahan lajuna mah pamajikanna ngising dina lawang kamar buru kusut datang ka jam 3 peuting salakina hudang neuk tahajud nincak tai cik salakina tai saya nyiriwik nu kieu mah neuk naon ku maneh tai kami tai ku maneh umat nabi alabatan bungaok eta hirup ulah paheuras-heuras ulah nu hiji leles we pan nyato alak rasul ih kumaha anjing rasul mah tak kitu kenali ku urang sidik amanah tabligh bisa tidinya geus kitu mah karak bisa disebut gelar patona jelema nu bener jelema nu bisa dipercaya bisa nyampaikan kebenaran itu adalah jelema anu cerdas anu pinter geus mudah-mudahan urang saya tiasa nyontok akhlak rasul kumaha sangkan bisa akhlak rasul adalah Al-Qur'an moal nyahokan mana Al-Qur'an kecuali Kangjeng Nabi maka adalah hadis Nabi moal nyahokan mana hadis kecuali sahabat adalah asar sahabat moal ngarti aya tabiin ulama aya kitab-kitab kuning dibacakeun ku guru urang eta akhlak Nabi mantak ngaji cik dina sairan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa inal qarina bil muqarrani yaqtadi hiji jalma tong ditanya naon kalakuanana
tingali bae baturna eta moal aya bedana deket jeung ulama insyaallah kabawa mulia. Amin ya Allah ya rabbal al insan malul khotimah. Manusia khudmah sapawa da makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.